Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagian anu dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simudna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung pes. Saha jenengan akang nu salaresna sareng ti mana asal kawitna supaya abdi percanten ka akang? Ceuk Neng Mita. Sakedapan mah si Jajaka rada ngahuleng ditanya kitu teh. Nah hatena ngagerentes. Aduh. Kudu ngakukeun ngaran naon atuh aing ieu. Da ieu mah di alam manusia lain di alam jin. Jadi bingung ka aingna. Jeung deui kudu ngakukeun urang mana. Da teu nyaranaho teuing ngaran lembur-lembur di alam manusia mah. Kitu gerentesna si Jajaka nu taya lian Raden Samar. Kiwari dirina malih warni jadi seorang manusia. Da memang eta kaasup keahlian bangsa jin bisa mancala putra mancala putri. Telila Raden Surya nyarita wasta akang mah samar pamikawit mah ti kampung Surasowan. Kitu ceuk Raden Samar sajujurna sabab manehna can kapikireun mun kudu ngadadak ngakukeun ngaran sejen mah. Neng Mita si pramugari geulis rupa jadi imut waktu nyaho ngaran si Jajaka sabab ngarasa aneh ku ngaranna. Sedengkeun Raden Samar jadi heran tuluy itu manya. Kunaon nyai?
kala janten gumujeng kitu. Teu aya pangentennya nami kawas akang di alam manusia mah. Atuh pogoe Neng Mita jadi kaget. Bulu pundukna jadi ngilu ngarai waktu ngadenge omongan kitu ti Raden Samar. Alam manusia nari akang jalmi atanapi. Neng Mita ngomongna teu kebat. Sabab Raden Samar gancang nempas. Manehna kacaletot ngomong. Nya jalmi atuh akang genyi piraku memedi. Maksud akang teh mohon jalmi nya jalmi nu sanesna mah maksud deh teu aya nami nu sapertos nami akang. Oh gitu. Anas abdi meuni tos ruas Kang. Nya teu sawias-wias atuh supados gampil milarina ongkoh ari benten tinu sanes manamina. Cek Neng Mita bari seuri pikalucueun. Satuluyna manehna nyambungkeun deui omonganana. Punten Kang, bade tumaros ieu teh. Mangga, bade tumaros naon kitu nyi? Eta Kang, perkawis angguan akang. Kunaon geuning sapertos angguan karajaan Kang. Pan ayeuna mah tos teu aya karajaan model kara ditu teh Kang. Aya ge di Jogja sareng di Surakarta. Anggianana bariasa we ayeuna mah Kang di jas di dasi, tapi akang mah geuning ngangge raksukan sapertos kieu. Oh, duh, puguh hila teu kabujeng digentos ieu teh. Manawi tadi teh tos aya acara di lembur akang. Kaleresan ku pupuh kampung teh dipiwara ngangge angguan model kieu. Cek Raden Samar semu gugup. Manehna poho waktu tadi malih warni teu sakalian jeung bajuna. Jadi kapaksa ayeuna kudu ngabohong. Oh gitu. Tapi sae ketang kitu oge Kang, janten aneh. Sakali deui Neng Mita jadi seuri, alatan ngarasa lucu. Dumeh di zaman sakitu geus canggihna, aya keneh nu make papakean kuno ala karajaan. Samentara Raden Samar semu baregeud beureum pameunteuna. Dirina jadi ngarasa era. Sial. Aing jadi disengseurikeun ku manusia. Dasar manusia. Tapi untung anu nyengseurikeunana geulis. Duh, baru kieu endahna manusia teh nya geulis. Kitu gerantes hate Raden Surya. Heuleut sapanginuman Raden Samar nanya bari api-api teu apal kana kajadian sabenerna. Ke ieu teh ari nyai bade aya kapreogian naon aya di tengah-tengah leuweung kieu jaba nyalira. Nah teu sieun kitu ku jalmi jahat atanapi satogala. Buah-buah selera oge sanes bangsa manusia. Ih, ari akang nyabdi mah manusia asli atuh Kang. Numawi abdi teh nuju ka musibahan ieu teh. Rehna di tempat ieu teh. Ari maksudna mah bade milarian rang-rang garing kangge ngadamel durukan Kang. Baru kamusibahan. Nah kamusibahan naon kitu nyi? Sok nyarios supados akang tiasa ngabantos nyi. Cek Raden Samar bisaan pisan api-apina teh jiga nu heueuh teh nyaho. Itu pesawat abdi ragraga kumargi dina mesina aya gangguan teknis. Tapi syukur alhamdulillah sok sanaos kitu sadayana tiasa keneh salamet ku ayana pitulung ti Gusti Kang. Innalillahi baru kante dugi karagrag kitunya. Atuh hawatos teuing. Di mana ayeuna pesawat nyi? Itu Kang da tetebi ti dieu tempatna. Hayu geura enggal urang ka ditu. Bari sakantenan ngabadantenkeun kangge rencana enjing sareng Padendi. Oh, mohon mangga siap nyi. Ceuk Raden Samar bari tuluy nuturkeun Neng Mita. Teu poho bari manggul sahurunan rang-rang garing pikeun nyeun durukan.
Lempang Neng Mita tepati lila harita geus nepi ka tempat ngajugrugna kapal anu basa tadi berang diselamatkeun ku Raden Samar. Datang-datang teh Padendi pawili katut para panumpang anu sejena jadi caroloho. Dumes satu kangen Neng Mita seorang jajaka anu manggul suluh ti karajaan. Komo Padendi mah didinya Neng Mita anjog ka hareupeunna, manehna langsung nanya mani hari weus-weus. Neng, ari eta jalmi ti kerajaan mana Neng? Kade bisi siluman ulah sologoto Neng. Cek Padendi semu diharewoskeun waktu nyebut siluman nama. Tapi acan oge Neng Mita ngawalon Raden Samar kaburu manten nembalan. Tenang Pak, abi mah sanes siluman. Nging hariwang Pak. Atuh pugoe Padendi jadi ngagebeg kaget. Dumeh teu nyangka omongan anak kadengieun, padahal cek rarasaan mah ngomongna teh alon pisan. Hapunten Jang, Bapak mah kitu sote, da teu maksudna naon, eta mah mung sakadar ngageuingkeun wungkul Jang. Cek Padendi ngeles semu gugup. Raden Samar ukur mesem bari ngecageun hurunan rang-rang garing. Sementara Neng Mita tuluy ngajelaskeun ka Padendi ngeunaan waktu dirina patepung jeung Raden Samar. Nepi ka akhirna Raden Samar daek dibawa kadinya. Oh gitu, nya teu naon atuh Neng, anu penting mah hidup salamet. Jeung mudah-mudahan we eta jejaka teh bisa diperadih tanaga pikeun nulungan urang neangan jalan supaya bisa keluar ti gunung. Mohon Pak, kitu pisan maksud abdi teh. Supados aya pituduh jalan kangge dinten enjing. Padendi unggek bari nembalan. Sok atunya ayeuna mah mending urungkeun we heula seuneuna. Ngarah teu tiris teuing bisi haripo. Cek Padendi kituna teh tuluy ngalieuk ka Raden Samar anu canukul hareupeun tumpukan rang-rang garing. Duh, hampura Jang Bapak tadinya geus nyangka anu lain-lain. Wehna we sakalian isuk mah rek meredih tanaga ka hidep supaya bisa keluar ti gunung. Cek Padendi bari tuluy cinukul gigireun Raden Samar. Sami-sami Pak, mohon mangga ke ku abdi bade diusahakeun supados tiasa enggal ninggalkeun ieu tempat. Bade ka mana kitu maksud sareng tujuan salarasna teh Pak? Ari tujuanna mah rek ka Bandung ieu teh. Tas ti Australia. Tapi nya kitu pas hiber luhureun kawah Cermai teh mesin ngadadak pareum kabeh. Ya oge alhamdulillah we masih kene di tangtayungan bisa mendarat najan walurat. Ka Bandung di mana kitu pari Bandung sareng Australia teh asa nembe terang abdi mah Pak? Tanya Raden Samar polos naker. Dan memang bener manehna mah teu nyahueun ngaran-ngaran kota jeung lembur nu aya di alam manusia. Sedangkeun pikeun Padendi kacida heraneuna dumeh zaman sakieu majuna aya keneh jalema nu can nyaho kota Bandung. Komo deui atuh mun ka luar negeri. Tapi kilang kitu, manehna cukup ngamaklum ku nenjo tina papakean eta jajaka oge. Ceuk pamikir Padendi moal jauh ti manusia primitif meureun eta jajakan udah hareupeunana teh. Ke ku Bapa dibawa ka ditunya supaya nyaho. Mudah-mudahan we isuk urang bisa salamat kaluar ti gunung. Kitu ceuk Padendi nembalanna bari mesem. Sabot keur kitu Neng Mita jeung Pawili norojol datang. Ok Pawili cumarita. Teu aya nu nyadak korek api geuning Pak. Kumaha atuh jaba beuki poek ieu teh sesah pikeun ngurungkeun rang-rang Pak. Sajongjongan saurang oge taya anu mengah. Sabab ngarasa bingung. Sementara para penumpang katempona geus mimiti aya anu kabulusan sanajan dibere simbut cukup kandel.
Maklum kayaan di puncak gunung tong beroning peting dalah ti beurang oge hawana kacida tiis nyelecapna, tiis anu nembus kana sumsum tulang. Dina sajaroning keur baringung kitu Raden Surya alauna niup prangrang garing nu aya hareupeunana. Puah, kalayan dina danget eta keneh na atuh hus ceblung cegur. Sapada harita seunedak dumadakan ngabebelah. Kajadian eta tangtuna pikeun Padendi sapara kanca mah katut panumpang nu sejena. Jadi ngarasa kaget lain memeusan. Komo Pawili mah nepi ka istighbar sagala bari satengah luncat mundur. Astagfirullah. Naseun ti mana ieu teh ujug-ujug ngabebelah. Kitu ceuk Pawili. Sedengkeun matana teu ngicep-ngicep melong ka Raden Samar. Kitu deui nu liana kabeh mencrong alatan ngarasa heran. Raden Samar surti kana naon rupa nu aya dina uteuk manusa nu hareupeunana. Makana manehna tuluy cumarita bari ngajiad sapotong rangrang leutik anu dikepeulna jadi korek gas. Tenang ulah heran sadayana. Kumargi abdi ieu teh nyepeng korek gas ieu. Kitu ceuk Raden Samar bari mukakeun kepeulan Ramona nembongkeun korek. Atuh sanggeus nempo kitu mah Neng Mita jadi seuri jeba lucu ongko waktu nempo tingkah paripolah Raden Samar anu pikalulucueun. Sok aya wae hidup majang. Hanas bapa geus heran. Ari sugan bener bisa sulap niup suluh jadi hurung. Ari heugde make koreknya. Ceuk Padendi. Sementara Pawili mangadon nyengir bari ditungkup sabab teu kuateun hayang ngabarakata. Waktu beuki maju kapeutingnakeun. Angin ngagelebug cukup tarik, malah bisa disebutkeun tarik ngahiberkeun silalatu tina durukan. Hawa karasana mubuh tiis teu beda jeung tiisna cai es. Sementara kayaan para panumpang beuki pikahariwangeun alatan kayaan badana beuki lalemah. Komo ieu katambahan ku cuaca luar biasa ekstrimna di puncak gunung. Sagala upaya geus dilakukeun ku para kru kapal pikeun nyegah timbulna korban jiwa. Tapi dumasar kana keterbatasan alat jeung kondisi ekstrim. Salah saurang panumpang lalaki tengah tubuh kayana kacida ripuhna. Harita Neng Mita najan dirina sorangan pisan ngarasa ripuh. Tapi kulantaran tugas jeung tanggung jawabna daek teu daek kudu satekah polah ngarawat. Akhirna ariku kalilaan mah Neng Mita jadi ngalungsar alatan kacapean. Sakujur badana leuleus taya tangan pangawasa. Harita Padendi jeung Pawili nu sarua sibukna. Sanggeus nyaho Neng Mita kolap. Duanana tuluy mere bantuan saayana. Ya Allah, sing kuat Neng. Urang pasti bisa salamet Neng, sing kuat. Ceuk Padendi bari nanggeui sirah Neng Mita. Sementara mata Neng Mita ukur beunta saeutik. Beungeutna pias koleas. Dina waktu eta Raden Samar anu keur ngabaheuhai dina jangjang kapal gancang turun nyampeurkeun. Ya Allah, kunaon ieu Pak? Tanya Raden Samar semu hariwang. Puguh ieu jang kacapean jiga nama budak teh. Kumaha jang bisa teu nulungan jang? Raden Samar teu gancang nembalan, tapi manehna gancang nyabak urat beheung Neng Mita. Saterusna dua curugna rada ditekankeun. Didinya Raden Samar ngaluarkeun wawasena ku jalan ngalirkeun hawa murni tanaga jero kana sakujur badan Neng Mita. Cacakan mun aya anu nempeun mah tina tungtung ramo Raden Samar kaluar caya hezo
anu tembus kana jalan getihna Neng Mita. Nu satuluyna mungkus kana sakujur badan Neng Mita. Teu kungsi lila sabaraha menit Neng Mita nyah beunta. Sorot panona ka ciri cenghar kitu deui beungeutna teu pias cara tadi. Alhamdulillah, aduh nuhun Jang, cek Padendi barina hatena mah ngagerentes. Yakin aing mah ieu jalma lain pamuda samanea, sabab ngan ukur ngantelkeun curug oge Neng Mita bisa cenghar deui. Nah saha atuh sabenerna ieu manusia, aing jadi penasaran. Kitu eusi dina jero hate Padendi. Sedangkan Neng Mita gancang hudang. Hatur nuhun Kang, abdi tos ditulungan. Bade dikumaha teuing pamit teu aya akang. Kumargi tadi mah abdi asa tos teu kiat Kang. Cek Neng Mita nganuhunkeun ka Raden Samar. Mohon nyi sami-sami. Alhamdulillah ari tos ngaros jag-jag deui mah syukur teu hariwang teuing ka akangna. Nu saterusna Pawili mairan. Sakantenan atuh Jang, sareng si bapak itu tuh enggak tulungan heula Jang, hawa tos Jang. Kalayan teu talangke deui, Raden Samar tuluy nyampeurkeun ka si bapa nu tadi dirawat ku Neng Mita. Bener pisan, barang ditempo teh kayaan si bapa mending geus ripuh. Maka jika tadi deui anu dilakukeun ka Neng Mita, Raden Samar gancang mere tulung ka eta si bapa. Teu kungsi lila si bapa nu tadi ditulungan laju ngorejat dumeh kasehatana dumadakan pulih kawas sabihara-sabihari. Malaleuwih ti eta penyakit matuna oge karasa jadi ngadadak cager. Aduh nuhun Jang, nuhun pisan. Ieu bapa jadi cager, penyakit oge jadi leungit. Ari hidup sangaran kiku bapa dibere bonus ari geus tepi ka imah Jang. Kitu cek eta si bapa bari ngagabrug ngarontok ka Raden Samar saking kubunganna. Wios Pak, ngingemutan bonus. Anu penting mah ayeuna bapa tiasa sehat deui. Abdi mah ikhlas Pak. Nami abdi mah Samar di Surasowan Pak. Surasowan? Nah di mana eta teh Jang? Bapak mah asa can pernah ngadenge aya ngaran daerah Surasowan. Eta di palidinya Pak, henteu tebih ti dieu. Aya panginten setengah dinten dan lampahan mah aya. Lembur anu namina Surasowan Pak. Uluh. Atuh jauh Jang setengah poe mah. Keun isukan Bapak rek nganjang ka imah Ujang supaya nyaho. Kitu cek eta si bapa. Sementara Raden Samar gancang ngalihkeun obrolanna sabab bisi katutuluyan nanyakeun padumukanna. Langkung sae ayeuna marehatkeun di we Pak. Abdi bade ningal mesin kapal heula. Barang ngadenge kitu, Padendi jeung Pawili jadi calangap saking ku teu percaya kana dedengeana sorangan. Na uteukna jadi timbul tanda tanya. Na teu salah eta pamuda rek ngilikan mesin pesawat. Kapan tong boroning jalma biasa, dalah dirina oge salaku pilot teu bisaeun ari kudu ngomean mesin mah. Da eta mah beda cecekelana, komo ieu kayaan parem total. Neng Mita teu eleh rasa kakagetna, tapi campur jeung rasa regreg, najan teu yakin 100%. Kang, akang leres eta nyarios teh Kang. Mohon nyi leres. Da mung ningali wungkul ieu mah. Sadayana oge tiasa ningali mah nyi. Manawi teh bade didangdosan kitu Kang. Nyari nyai sok aya-aya wae. Da Kang mah teu nyarios bade ngomean kapal atuh nyi. Padendi jeung Pawili jadi malengos bari kukulutus. Sial. Sugan teh bari rek diomean dasar pamuda edan. Aing oge bisa atuh nempuan wungkul mah.
Tapi dah memang teu salah kita ngomongna kitu. Keur kitu Raden Samar tuluy tumanya ka Padendi. Wios teu Pak, abdi ningal mesin kapalna. Nyepek wae arek ningali mah. Tapi kumaha nempona atuh, da kudu dibukaan meureun. Jaba teu mungkin mukana oge, dangkena bisi jadi tambah masalah. Wios palah bade ditoong we ieu mah ku abdi. Palih mana kitu pamesina Pak? Ditoong sok aya wae mane majang eta teh eta tah mesina mah handapeun jang dah. Oh didinya cikan abdi jadi penasaran parek noong temal Raden Samar bari tuluy ngagedig leumpang nuju kana handapeun jang kapal. Dina waktu eta Padendi jeung Pawili ukur gogodeg bari kumecrek nalika nempokeun Raden Samar keur nenggak kana jangjang kapal. Harita Pawili ngaharewos ka Padendi. Dasar urang kampung Pak, primitif pisan ieu mah Pak. Katinggalna teh tuh tina papakeana oge nya. Jiga zaman tai kotok di lebuan pisan. Wajar we Pak kitu oge nya. Urang kampung bauli sumeureun Pak. Nyakeun we lah karunya ongkoh bisi panasaraneun hayang nempo mesin pesawat. Temal Padendi bari seuri leutik. Tapi naon nu kajadian saterusna estu mata kaget pikeun sakabeh nu aya di dinya. Kusabab ujug-ujug geleger. Mesin pesawat teh ngadadak ngagerung hirup, sorana ngageleger ngeundeurkeun saantero eta tempat. Baling-baling nang ngilu muter tarik naker nepi ka nyedot kalakain wae di dinya. Pawili nepi ka luncat saking ku kagetna. Ngan hanjaka luncatna salah sabab kalaka nubruk Padendi nepi ka duanana ting gedebut patangkep tangkep. Da naonan ieu Pawili, aduh make ngagabruk sagala, aduh. Ceuk Padendi bari gancang nyurungkeun Pawili anu nindihan. Aduh, hapunten Pak. Aduh, abdi saking ku kaget. Kumaha caritana ieu teh mesin pesawat bisa ngadadak hirup gitu Pak? Nyaduka teuing atuh. Boa-boa ditiup kujang Samar jiga nama. Temal Padendi bari silih pancerong jeung Pawili. Sabot keur kitu kadenge aya nu menta tulung. Barang diliuk tetela si bapa nu tadi nyungseb kana rungkun. Sukuna ngaburacung rorowesan. Atuh Pawili gentak lumpat maenan nyekel suku si bapa. Maksudna rek ditarik ka luhur. Tapi apes sabab anu beunangna kalah calana si bapa katarik kabeh. Atuh pugoe si bapa jadi ngoceak alatan barangna kaciri peot ngampleh geus teu usik teu malih. Waduh, nah kalah carana anu dibetot da ieu teh sing bener atuh lulungan teh ieu. Aduh ieu si Otong jadi ulat alit. Sentak si bapa jadi ambak. Wah, hapunten Pak, tadi aja Pak. Neng Mita, enggal celana deui neng celana neng. Cek Pawili jadi kaweur malah nitah nyalanaan ka Neng Mita. Alim teuing Pak. Aku bapa we atuh Pak. Bisi hudang si Otongna Pak. Cek Neng Mita bari malengos. Sabab saumur dumelah oge karek nenjo pusaka lalaki anu geus peot sing horeng jiga kitu ngamplehna. Sanggeus dikitukeun mah Pawili daek teu daek kudu nyalanaan si bapa najan bari ragam. Sementara dina pada eta Raden Samar satengah lumpat nyamperkeun bari hari weus-weus. Tapi nalika Raden Samar rek nepi ka tempat Padendi jeung Pawili. Atuh ari ujug-ujug. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya
ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.